Tapi awas ya, moal mundur sasiku, moal ngejar satu jang beas dulu. Rasakan pengawas aing, rasakan sia. Kekias bayi kana pacul, dicekal diungkulkan kana haseup menyan. Les pacul ngiles, belesat aya cahaya bigil ti imahna. Hiuk angin ngagelebug ka wastadi, Kias bayi nangkep harigu, bari jengerahkeun pangabisana. Teu wani balangah, bisi kapiheulaan babar. Tapi tekung silila, bledag janela nu sejen teh aya nu neunggar. Amuradul ka wastadi, belesat aya cahya kana awak Kias bayi, ditepak sakaligus. Pluk pacul murag ngagoler gigireunana. Ajaib, hebat, hebat ya sama, hebat. Cek Haji Barkum satengah teu sadar. Nya hebat. Teuing nyaan hebat. Tapi kumaha lamun balanga? Jang deui itu janela geus dua anu hancur, panto bolongor, hebat. Cek Bu Haji sarua manehna ge sacara teu sadar, bari jeung awakna ngeleper. Aduh, urang pasrahkeun kana bogana. Kun belah, urang tanggap we kabisana. Lah, piraku lah. Satuluina Kias bayi meakeun parabot anu geus disadiakeun ti tadi. Kabeh dikirimkeun make teluh, tepikeun kating belesat atuh. Buludan cahaya jiga seuneu bulak-balik ti imah Kias bayi ka imah Satar. Anu sakitu jauhna teh ukur sababaraha detik. Di imah Kias bayi dordar, parabot anu dikirimkeun baralik deui. Eueuh anu walagri kabeh neunggar imah. Aya anu kana janela, aya anu kana panto, kana sisiku tepikeun ka potong, kana tihang tepikeun ka buntung, kenteng ting burulu murag, pamikul potong, suhunan ngaborobot. Haji Barkum jeung pamajikanana ngadegdeg, sok sieun keuna ka dirina. Tapi eueuh wawanen keur indit, kalah beuki sieun lamun seug turun ti imah Kias bayi. Wanci subuh, bledag, aya deui datang, pletok sisiku tukang potong. Kias bayi newak barang, kek dicekel, sok ditunda, bani ngesang bakat ningku capek, renghap. Kias bayi narik napas panjang, reg eureun heula. Aduh, kurang ajar. Aduh, anu tirak, kayak kieu mah atuh, kabeh parabot baralik deui. Tapikeun aya keneh waktu, rasakeun sia pokona mah. Cek Kias bayi ngupahan maneh, bakat ningku sieun sapeuting jeput nyaksian Kias bayi anu ngadu teluh jeung musuhna. Tapi eueuh hasilna kalah ka mantak ruksak kana banda anu geus aya. Ngong sadayam jago kongkorongok patemalan jeung baturna. Kias bayi geus ngarti wanci kitu teluhna moal ngahasilkeun setan anu dipuntangan baralik ti nagarana sieuneun ku beurang. Heula moal aya gunana wayah kieu mah geus subuh manten tah geus kadenge sorah hayam. Wah, kumaha atuh ieu teh? Kumaha? Yo, aduh. Kumaha ieu teh? Alah, ieu imah jadi ruksak yo. Waduh, kumaha teuing yo? Ngadangdanan imah, teuing tek iraha kuliakna. Alah, teuing yo imah. Teuing. Imah mah beunang diomean. Keun bae teu kudu hariwang nating. Nya nama. Aduh, tapi mantap koong yo, ada di kieu-kieu teuing mah yo. Alah, kuring mah teu kuat cicing lila-lila. Isukan mah arek balik we ka lemur ah.
kalmur bitung kun well itu ieu nama engkewe babalitungan mah pokona mah bagawean rengsekeun heula tayi. Cek Haji Barkum tetela ipis buri teu aya wawanen pikeun cicing di imah Ki Asmayi. Bu Haji satujuan pisan hayang balik wae ka lemburna. Ari kitu mah atuh hayang ngeunah sorangan itu teh anjeun anu senangna kuring anu ti hot-hotna ngabelaan rek ditinggalkeun mana atuh tanggung jawabna anjeun rek saha anu ngurus barudak pan karunya eta gering mun eueuh anu nguruskeun bisi cilaka ke pan kuring mah moal jongjon da boga musuh kudu digawean iteh kalayan husu. Ki Asmayi jadi kasar ayeuna mah ngomongna teh anu tadina sopan teh kawas anu keuheul. Haji Barkum ngahulang ku manehna ge kaharti mun manehna balik ka lembur saha anu rek miara Ian jeung Ino anu harita can jagjag kalah ngalempreh we beak tanaga da peuting loba teuing kaluar getih tina sirahna. Waduh, kumaha tuh ibuna ari geus kieu. Heuh teuing. Kumaha atuh da kuring makeueung peuting ge mani asa dicabut nyawa. Sieun nyaksianana anu ararane teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Loh, ari geus kumaha atuh teh? Piraku anu gering anu ditinggalkeun teh jeung deui pan dulur ibuna teh. Piraku rek tega. Bu Haji ngahulang dah heueuh jero-jero nama manehna ge melangeun ka Ian teh tapi kumaha atuh sapeuting jeput kudu nyaksian keajaiban anu aneh pikiran jadi kacau jiwa teu tentrem kurang-kurangna sabar mah mantak ngagerebeg soak. Cekuring mah lamun nya baroga rasa tanggung jawab rek paeh arek hirup babarengan di dieu cari cicing pokona mah. Tungtungna dua anak eleh deet anu tadina geus buleud patekadan yen rek balik kapaksa teu tulus. Haji Barkum sieuneun ku Ki Asmayi pamajikanana melang ka Ian nya tungtungna mah caricing di imah Ki Asmayi. Teu karasa berai beurang manuk recet di sarada di luar sepi tayana naon kawantu jauh ka lembur anggang ka desa imah Ki Asmayi mah mencal sorangan. Beurangna Ki Asmayi beberes menerkeun pantau janela jeung tihang imah anu doyong kenteng mah kapaksa diantep sina bolongor da eueuh keur gantina ngan untung halodo cacak mun hujan mah meureun balocor ka imahna teh. Ari Ian jeung Ino teu bisa jagjag deui ka Wasasari duanana ngalempreh di tengah imah ditungguan ku Haji Barkum jeung pamajikanana daek teu daek kudu ngabulaan anu gering da sieun ku Ki Asmayi. Cag tunda heula. Urang malikan ka tukang nyaritakeun kayaan di lembur Cikao.
nyatana di imah satar wanci janari hayam geus kadenge raung kongkorongo awak geus karasa tiis anu araya di imah satar calenghar wae teu aya anu tunduh teu aya anu sare malah mah anak satar ge ngahaja digeingkeun bisi kasasar ku telu Ki Asmayi kajadian arane tepi kawanci subuh teh kadenge salat ting geleger ting berdag ting burinyai kawas kilat anu ting jerit anu ting cirihil setan siluman di sarada manta keung manta ketir eureun-eureun sok teh bedung subuh sarta kagaruwahkeun ku raongna sora hayam kongkorongo. Alhamdulillah urang sadaya ditangtayungan ku Allah tapi kade ulah balanga peuting satuluina cantang tu aman moal boa bakal leuwih parna batan peuting ieu Cek Parid kasakur anu ngariung maha atuh saena teh jang cek Mang Salam nanya bari melong panonna katara beureum sapeuting jeput teu sare peuting engke sararea kumpul deui di dieu ulah sarare di imahna masing-masing pepeuje bisi aya setan teluh nyusul ka imah hese ngahalanganana urang babarengan bae di dieu urang ngahijikeun kakuatan batin pikeun ngabendung kakuatan lawan Mang satuju memang kudu kitu jeung deui ari loba batur mah aya pikeun pakumaha cek Astam satujuun pisan ari si keke ngahuleng maneh nama kabayangkeun kaayaan di imah Ki Asmayi anu geus matuh sok metakeun elmu jahatna pikeun ngabinasa jelema ari ayeuna manehna cicing di pihak Parid hatena ngahelas bulu pundukna muringkak jeung baluas nyaksian kajadian peuting tadi datangna teluh tepikeun kating beledag mun eueuh Parid mah gempar boa jelema teh ludes dihakan setan teluh. Ari uwa kumaha jang ieu teh moal katutuluyan kitu cek satar hatena rada cangsaya dumeh manehna anu pangheulana kata rajang cacakan lamun teu kaburu datang Parid mah boa geus jadi korban kumaha karaosna ayeuna kitu data anu nyareri ayeuna mah jang tibang lungse mah jamak mudah-mudahan ulah kateterasan sing sehat salajengna leuleus mah wajar sahenteuna tas ngutah-ngutahkeun getih seger moal teu lungse kitu tauah tapi sawios da moal nanaon tah ayeuna abdi bade wangsul heula malah bilih bade marulih heula mangga teh teuing aman sugan geus bedung subuh mah silumana ge baralik heula cek Parid kawas nu geus apal kana adat siluman nya akhirna sararea baralik heula sabab kabeh ge inget ka kulawargana masing-masing anu geus tangtu dedeupeun dumeh ulina kamalinaan tepikeun ka balik subuh jerut-jerut tarurun malah satar ge maksakeun ka cai lempang narada rumangieung uning ka pawon rek naheur cai nyangu jeung sajabana. Berangna
lemur cikau gujrun jelema ribut silih tanyakeun sabab peuting tadi asa kacidakeungna loba dedengian pikasieun aya sora anu ting jeleger anu tetela kadenge ku jalma salemur tayohna peuting tadi mah loba anu nyaring kageuyingkeun ku sora aneh ting geleger dibarung ku kilat pating burinyai akibat tina bentrokna pangawasa Ki Asmayi jeung Parid anu diadu. Ari kulawargana mangsalam Ijan Hardi jeung Iming kadatangan salakina teh mimitina mah Maido nganaha-naha aya nu baeud mani manyun kawas dagang aseupan aya nu nyerocos ngomong nyarekan dumeh ulin tepikeun ka balik isu tapi sabada diterangkeun kajadianana kabeh ge rata-rata caroloho mana komo sanggeus diakurkeun jeung pamanggi sawatara jelema anu ngadenge yen aya sora ting jelegur ting geleger bari jeung kilat pating burinyai kabeh ge percayaeun kaditu nama aman we teu parearea omong. Kacaturkeun sorena bada sarolat maghrib teh langsung kumpul di Masatar malah jadi tambah loba ayeuna mah lalaki anu jaragjag anu galede wawanen jeung boga rasa tanggung jawab utamana anu simpati ka Parid jeung ka Astam kumpul ngariung di Masatar marilu ngajaga najan taya kabisa oge milu-milu maturan atuh kitu basana teh. Satar kacida mungaheunana geuning urang Cikaot teh kacida belana kaciri silih asah silih asi jeung silih asu salasa urang meunang kasusah teh daratang milu maturan di luar gandeng ku soragaang jeung jangkrik di kajauhan kadenge anjing ngagogog san aya pikasieun ayeuna mah biasana kawas mangsa-mangsa anu geus kaliwat di tengah imah pinuh di tepas pinuh lampu ngebrak caang sabab aya anu mawa patromak sakalian diseungeut atuh kawas dinu boga hajat we harita teh ari si keke diuk ngarendeng jeung Parid pok ngomong basa Ki Asmayi metakeun pangabisanana teh eta teh ngayakeun sasajen seueur pisan manisan nyiru eta teh sok pinuh sagala aya pakarangna teh teh keris sareng tumak alit eta teh mantakeun pokona mah di imah Ki Asmayi mah jangi teuing sok seueur kukupingan anu araraneh seueur setan siluman pangenten anu dalaratang teh kadinya kitu ceuk si keke ngabejakeun pangalaman manehanana basa keur sok dititahan ku Haji Barkum di mana menta ubar ka Ki Asmayi. Boga ilmu naon Ki Asmayi teh Kang? Nyaeta tuh ilmu nama ilmu telu we pangintenjang gitu tah nya nuhun ari kitu mah beuki yakin we yen peuting tadi teh aya anu nyerang ka urang tapi ngagunakeun tentara siluman anu kacida lobana tapi upami urang tetep panteng kanu kawasa eling bari jeung nenedak ka anjeunna asana moal tepikeun ka kaberangan keun urang ladenan tepikeun ka mana kakuatan Ki Asmayi teh ceuk Parid satengah nangta bade kumaha cara ngalawana itu jang ayeuna teh kira-kirana ceuk Satar kieu wae wah jelema sombong kudu disombongan deui
anu tak kabur di tak kaburan deui, anu boga teluh urang lawan ku teluh deui. Kuring hayang ngajajal pangabisa nyoba ilmu anu geus aya, penting ieu mah arek nyobaan ngirimkeun serangan ti heula. Anu mantak wayahna ulah sarare bandungan ku sararea, naon anu bakal kajadian. Ceuk Parid dari anak Hutan ujang boga teluh. lain boga teluh ngan kuring boga ilmuna, pikeun ngayonan anu boga teluh. Ceuk Parid padahal mah manehna teh boga hiji lapad. Oleh-oleh basa tapa di Sagara Kidul teh basa diajakan ke negara siluman kungsi nyaksian Ratu Jin keur ngawejang ilmu anak buahna. Nya harita kadenge jeung katangkep kabeh ku Parid. Anehna teh apal kabeh teu aya anu kaliwa. Oh gitu nyangakeun bae eta malah teu langkung ujang. Ceuk Satar ngerasa regreg. Keur kitu dur bedug Isa ngong sadanu adan reng senu adan jelema ting kolesed tarurun. Terus kacai rek abdas aya nu salat di imah, aya oge anu katajung ngan lolobana mah katajung ka asup Parid jeung Astam. Ngan Satar di imah teh awakna can pati jagjag. Isa geus kumpul deui ngariung di tengah imah jeung ditepas ting peledung asup rokok ting krekes anu ngadaharan opak rame kawas di nu boga hajat. Tapi Parid kungsi nyarita yen rek miheulaan ngirim teluh ka Ki Asmayi. Tapi kapiheulaan sabab harita sabot keur ngariung bari ngobrol ujug-ujug koceak anak Satar anu bungsu jejeritan bari nyekelan bobogaanana budak kagok kira-kira umur 13 tahun gogoleran bari jeung adu-aduhan gereleng ka kenca gereleng ka katuhu nyebut nyeri bari nyekelan etana nyapuguh bapana teh mani ngajenghok jeung reuwas deui. Indungna milu ngajerit kayaan ngadadak ribut jelema ngaronom ka anak Satar. Parid gogodeg buru-buru mereuman udud pok ngomong. Aduh, nah kena ka budak ye cik mundur ceuk Parid bari nangtung rek nulungan anak Satar buriak sararea mundur aya anu ngesot aya anu ngojengkang indungna mah teu mundur anakna digugulung bari jeung diceungceurikan. Parid harita teh deku kap kana dada budak diteken ku dampaleungeun katuhu tarang diusap ku leungeun kenca biwirna kunyam-kunyam babacaan kontan saharita anak Satar cicing ngalelempreh bangun capek kesang narenung tina tarang. Keur kitu cikikik di pipir aya nu seuri sorana ngirung manta kukurayeun. Kitu cenah bangun ka cida bungahna atoh meureun jo jelema pahibut teh rai bulu punduk ting puriding ting puringkak anu borangan mah muntang kana tak-tak baturna ngadeg-deg bari ruak liuk sieuneun. Ari Parid gogodeg pok ngomong.
milungi wud jaga di dieu mang abdi bade keluar urang ringkusan setan lembut teh hiji-hiji bari ngareret harita teh ka astam mangna nya jikeun di jero makumah kojengkang parit ketepas juru turun kaburuan ari anak satar makontan cager teu sakara-kara sabab jurig anu ngaheureuyan teu kuateun ngayonan ilmu parit di imah teh ngadadak jempe anu ngarti mah tuluy babacaan sabisa-bisa teu ngomong kanu teu pararubuh sabab geus kaharti yen perang baruang ngadu teluh geus dimimitian deui kocapkeun parit geus aya di buruan teh leumpang lilingan imah bari teu waleh babacaan mapatkeun ajianana barang go kapipir goah aya anu cumagu segede domba beungeutna bodas camerok matana herang ceulina rancung kuluna kukuncungan burilak matana ngaburilak ngareret ka pari jung eta makhluk teh nangtung unur-unuran lalaunan matana murelang harita teh ka parid atuh parid ge teu gagabah hati-hati bari mencrong ka eta makhluk bari ngomong na jero hatena ieu meureun anu ngaheureuyan anak kuat teh awas ya ulah sambat kaniaya pira aku manusia eleh ku setan terus maju ngadegetan jurig ari si jurig unur-unuran jiga nama sieun ku parid anu hawana panas mantak ngaheap kana awakna nyingkah sia lamun teu nyingkah diduruk ku aing mah deuleuh ceuk parid Sohdi mohal nying ha kami mah mohal nying ha temalna bari terus nyikikik deui kaciri nyengir nemongkeun huntuna anu urang geteng sihungan deui parit teu ngomong deui kusakitu ge geus kaharti jurig teh mantangul teu anta parah deui kajeleng parit luncat numbruk eta setan tapi bali ceplos teu keuna si jurig geus celok deui tukangeun cikikik seuri semu anu ngahina ka parit gilek parit malik deui ka tukang untuk kekerot asa diheureuikeun kitu teh mah kurang ajar sih ya macem-macem ieu mah bener gajeleng sebrut parit nubruk deui ka eta jurig gaya bag jurig luncat ka luhureun sirah parit katarabukna ngarumbay sakilat dijewang ku parit benang tungtungna pisan dicekal page reg jurig teh eureun terus adu glajer hayang leupas ngan ku parit terus diuleng teu dilesotkeun
pikasieun. Saha anu nitasia jawab sia. Dititah naon ku Ki Asmayi? Dititah nyekhet urang Cikau kudu dipodahran kabeh kudu dipodahran urang Cikau itu tah aduh Kurang ajar abong jurig daek wae dititah kuno kitu teh. Awas ya, ayeuna mah sia anu rek dicekek ku aing. Cek Parid bari ngaragamang kana beheung jurig arek dicekek ti corona. Jurig teh adu belajar atuh jejeritan, malah sora jumritna ogenan kadenge kuno di imah. Anu borangan mah pating purungkut bari muringkat bulu punuk. Cek eta jurig bari ngulapes leuleus teu wanieun adu belajar. Parid sadar jurig lain manusia moal beunang dipaehan kitu bae. Lamun geus nyebut taluk jurig mah pasti satia. Moal lancar-linci luncat mulang Parid atoh pok ngomong. Ku aing dibere hirup tapi balik sia montong nyekek kurang Cikau. Cekek mah tuh anu nitasia burukeun ayeuna keneh. Geura cekek ku sia deuleuh. Ya, awas lamun jalir kana janji diduruk tajeng nagarana ku aing mah. Cek Parid bari terus ngelesotkeun eta jurig. Hiuk aya angin ngagelebung. Blesat eta jurig teh hiber ka Jomantara. Balik deui ka nu nitahna. Parid mencrong ngajajabkeun ku paneuteub. Kaayaan peuting jadi keeng atuh pikasieun. Hawana geueuman kawas peuting kamari. Parid nangtung di pipir imah. Ngawaskeun kabeh kulon bisi datang deui anu sejena. Dina waktu anu sarua Ki Asmayi geges tatan-tatan deui nuluykeun hanca kamari da keukeuh hayang ngabasmi urang Cikau tea nya anu munggarana rajang ge Ki Asmayi ngutus jurig jarian pikeun ngagareuwah pihak Parid. Keur ngariung harita teh tiluan di tengah imah Ki Asmayi jeung Haji Barkum katut Bu Haji. Ari Ian jeung Inoh mah ngagoler we can waras sirahna dibengker ku lamak bodas karasa nyeri nya nyautan. Alah ting, beda deui ieu mah yeuh kerenyedna.
Rasaan tegeni deh ting bawa-bawa iya deh kila-kila anu tepi haden kila-kila anu teu hasil deui nah ting atuh Cekias Mayi geus boga pirasat. Wah, kade atuh kira aku eleh ku musuh teh. Aduh, nah kumaha teh. Ah, ting, kade yi euy. Ya si urang dipercaya teh. Alah, kumaha loh, ting. Sok hanyakal pisan waktosna anu parantos tenyekapan rutina dina acara dongeng Sunda jejer carios ngadu telu karangan Kileksa dicekapkeun dugikeun ka diheula.